Bismillahirrahmanirrahim. Pa innal jannata maka eta saestuna surga. Hiya eta ari itu al jannah al ma'wa eta pangbalikan nana. Lain pangbalikan mang nana. Pangbalikana atuh. Ieu teh jawab tina syarat dina ayat 40. Margi cek basa eta oge ayat 40 teh acan mufid, can berfaidah, can mufid teh. Di antawis mufid atawa kalimat atawa kalam anu berfaidah, kalimat anu berfaidah adalah syarat aya jawaban. Naon cenah? Syarat aya jawaban. Upami syarat can aya jawaban berarti can mufid. Contoh syarat teh kieu, lamun paja indit tah eta syarat. Cek aya teh kieu ka deal teh. Deal lamun paja indit geus we. Ai cek deal teh indit bakal lamun paja bakal indit kumaha ya? Deal teh encan ngarti can bisa ngalap pak idah. Ta eta lamun paja indit teh adalah contoh syarat can aya jawaban. Kumaha lamun make jawab? Kieu mun make jawab contoh syarat. Lamun paja indit contoh jawab maka deal ge indit. Tah maka deal ge indit eta teh jauh. Tah lamun syarat geus aya jawab berarti geus mufid, tos berfaidah. Paham? Tah ieu oge dina ayat 40 teh syarat dina ayat 40 hiji jawab bahwa jalma anu sieun ku Allah, baik itu sieun ku siksana atawa sieun ku keagungan Allah, so pasti eta jalma anu sieun ku siksa Allah, so pasti eta jalma anu sieun ku keagungan Allah di dieu teh maksudna mah jalma nu iman ka Allah ongkoh deh. Tah jalma nu kitu nu iman ka Allah sieun ku Allah bakal asup surga jadi pangbalikan. Nah sabalikna ieu mah tina ayat samemehna nyaeta ayat 37, 38, 39. Ayat 37, 38, 39 Allah ngajelaskeun jalma anu teu iman. Teu iman ka Allah. Teu iman ka Allah lebih memilih kehidupan dunia daripada iman ka Allah. Tah nu kitu mah bakal asup neraka jahim. Pangbalikanana teh neraka jahim. Tah sabalikna maka urang mah ulah jadi jelema teu iman, tapi kudu jadi jelema iman. Mun geus iman pertahankeun kaimanan. Heg sing sieun ku siksa Allah teh. Heg sing sieun ku keagungan Allah. Heg lamun maot urang mawa iman, mun maot urang sieun ku Allah, sieun ku keagungan Allah, maka insyaallah urang maot husnul khotimah bakal asup surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin.